Lilis, ari si Ujang teh budak saha? Tutang mama da Lilis ke can kenal sareng bapak nama. Bapana saha ngarananya? Can kenalan mama. Engke mah iraha-iraha urang intip. Di mana bijilna? Bijil emang si Ujang teh bagong. Budak teh di bejaan nembal we. Tuh mama ngomongna kemana wae. Di tadi ke mama di dieu teu ka mana-mana. Nyalah kumaha mama we. Kitu ari budak bager mah sagala ge kumaha mama. Bah, kan si Ujang ke mananya yang di ganas terus ke ayah. Paling oge masih di kamar. Tadi amu ke kamar, tapi ke ayah di kamar oge. Paling oge ke kebon, ambu. Punten juragan ambu, nuju nararaon. Ah biasa we nuju ngobrol. Juragan, pergi bantosan? Bantosan naon? Itu, anu dicana, ku bintin. Ansip lala bade, hoyong atuh ambu. Enak aja beli dong. Pasihan. Muni kitu bintin. Hatur nuhun, juragan, ambu, bintin, nunya. Punten. Dipuntenan teh cicing wae. Ih, dasar. Kelang asal. Lalaki anu di kebon teh ajeng si Lilis ieu mah bener. Ah, bae antepkeun ah. Lilis. Tadi Neng ninggali si Ujang keur ngalamun di harapan tatangkalan. Tetangkalan mana, Neng? Eta nu di lapang. Oh, yang geus satu anterkeun Lilis ka si Ujang. Alim ah. Sok we Lilis nyalira. Yang geus satu Lilis mangkat heula nya. Ngecek ya. Wah, sugan we ieu mah. Alhamdulillah geus loba nu ararabus. Mudah-mudahan we ieu lancar pokona mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Boma. Mangga cari Kang Boma. Punten, Mbah. Mana Mang, Mbah? Alhamdulillah. Aya naon ka dieu meni asara rewas? Kieu bah abi teh aya periogi ka abah teh. Kang Mama teh hayang didamel bah. Ngalamar digawe. Lain keur ngagarap kebon. Muhun bah. Uningal bener di kebon kumaha penghasilan di kebon abi bah. Tapi bener euy. Kelak. Ngalamar gawe ka abah. Oh, bener. Abah keur butuh jadi asisten abah. Mohon siap. Nah, pan ayeuna Kang Bomang jadi asisten abah. Cik, panggilkeun cik kopi. Aduh, punten abah, abi mah kirang wantun ngadembal kopi di komo di bumi abah atuh abi teu wantun bah. Tapi benar. Pan ieu teh heueuh imah abahnya. Aguan sakedeung kurang panggilkeun cik kopi spesial pokona mah. Mana si Ujang teh? Ongko cek si Neng di handapkeun tatangkalan. Tapi
Terus pisan sih mah informasinya. Kunaonnya si Ujang teh belakangan item meni sesal diajak panggil ku Lilis teh. Aya naonnya? Dah, mun jadi asisten mah kudu gancang nyen si kopi oge. Ciga abah tuh. Kesannya dah kesan ya teh bah. Nyanyinya atuh tah. Ieu kanggo Kang Boma. Ieu kanggo abah. Sopian. Tunuhun, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nikmatin si kopi. Tapi aduh, kan si Boma teh asisten Abah. Nah, Abah anu jeung si kopi. Iya mah. Awas ya Boma isu mun panggih. Duh, kebon usaha ieu. Ini alus kieu. Tapi perasaan Abah teh geus boga asisten. Kaditu ka dieu ngan sorangan. Punten. Abah? Mangga, Cenyai. Abah benju naon? Iya, Cenyai ninggalan kebon. Biasa, bade ngaborong sayuran, iya teh. Oh, gitu. Mohon atuh. Cenyai bade ka mana? Oh, bade ka kebon ka aresan abi teh, Abah. Oh, atuh mangga atuh Cenyai. Oh, mohon atuh. Mangga dikantun heula atuh. Mangga Cenyai. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Datang si Boma, awas. Bah, kemana wae Boma? Bah, telat, aduh, telat. Yuk, ayo orang neangan kebon lain. Ayo bah. Heh, Boma, pan asisten dirinya teh. Apunten bah, ayo bah. Cenyai, bade ka mana? Bade ka kebon, Mama Lilis. Oh, Mama Lilis bade ka mana? Bade ka warung, bade belanja. Oh, gitu. Biasa lagi ka warung masuk ku Lilis. Eta si Lilis teh ka mana teu aya? Tos atuh, mangga aja. Oh, mangga Mama Lilis. Neng mah bokong. Naon? Cenah sekinan aya si Ujang di handapun tatangkalan. Ih, leres tadi mah aya neng ninggal teh dina ngalamun. Lilis tinggal di mana aya. Tas atuh mah. Di heulanya. Nya sok atuh. Juragan, mangga bade uih heula. Oh, mana? Kamu mangga bade uih. Angga Mintin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Bah, kunaon si Ujang di kamari kitu wae nya. Yang ke mau orang taros atuh bah. Ya, kayak batu tanya gua kayaknya. Punten, Bang. Mangga. Kenaon? Keur ngadaweung abah mah. Reka mana hukum Ka teh? bumina Mamah Lilis. Bade nagih. Oh. Sok atuh bisi kabur maghrib ka ditu sok. Ari bumi anu anyar di mana? Da apal mama doa ieu nama.